Ya Allah ya Rabbana turun-urun teleponan SMS-an tulu pe ka tukang Haji ulah hilap tilu dinten deui ya Allah isuk-isuk kuring keur ngarasakeun suku ngari teu parargu kering deh Haji angkat tebu sabaraha jam sabaraha we bebas pusing kemikiran suku lamun gering terus mal jadi hilit eta masalahna karunya karunya mun kuring teu datang nu dicekek ku sararea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa biftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Hapunten bisi asa digegerebeg sim kuring teh keur teu sehat badan lain hayang geura-geura naik ngan kondisi teu kuat badan ai keur sehat mah jag-jag bebas kahijina eta sim kuring hampir teu jadi berangkat tadi berobatilah sampean sapalih ieu ngajenghak mantak lain obo diantar ku motor da biasana ge lempang ngan Allah keur negor meureunang ieu loba dosa saasa mubarok kitu sapalih sampean tegerak upami ngangkang langsung ngajenghak kitu tah pamili anggot calik mah teu naon nikmat wae ngan begitu ngadeg langsung ngajenghak ternyata saur dokter tadi aya urat saraf kejepit di pinggang gitu ya mantap hapunten ya bisi kaganggu sholawatan da alhamdulillah sholawat mah unggal terus-terusan urangnya kan beureunan hoyong bijaksana sim kuring naik enggal-enggal tekiat badan ya daripada aing teu datang panitia mewek atuh panitia ti sore video call mana jelmana teh tadi aya kan mun robeh-robeh kira kubah teu datang uing nu digebugan lebok mata jelmana eta itu ben kuring teu tega sementara awak keur diuji ku Allah ya sabali. Wengi tadi sim kuring di Serang Balaraja sampai nganggo kursi roda ti bumi da mapah teu kiat karena panggung nepi ka digotong kursi roda. Pas tadi sonten berobat aku puntur begitu beres langsung tiasa ngadeg ngan ngalenyap keneh gitu ya tak tadi ngarampehol teu kiat. Mudah-mudahan sing enggal sehat. Amin. Yakin silaturahmi bakal dijaga, diraksa, dipanjangkan umur, disehatkan badan, digampangkan rezeki. Ibu tos tiris ya, ya urang dia nak kene ngarasakeun tiris, dapet teuing ieu teh. Di cuaca tiris ulah teuing teuing, geus teu semangat. Tung teu mangahod-hod atuh aing ge ngadeg-deg angki. Aku ceramah bari nyonyo tuur eta ibu nanaonan kikituan coba
tuh kan gitu. Karaos mantap bijaksana ningali waktos tingali waktos supaya kacumponan sadayana salpa suaras naon puas kasadayana pandai kawinginakeun ngupingkeun nasehat pan degara serius kana mata lompatan seuri wae pan eueuh bawaeun balik serba salah tapi insyaallah sing manfaat kanggo urang sadayana. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat ngahaja dipayunkeun pengatur waktu sabab Asep Mubarok moal naik-naik lamun teu dititah ku protokol di ditu we nguwahan beureun nepi ka isuk mana protokolna aya ampura. Wabilusus para alimin ulama guru-guru simkuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah. Ngahaja deui diutamakeun para ulama, para kiai, para asatir sabab eta nu jadi wasilah urang apal kana Islam, kana syariat-syariatna terutama urang tiasa kenal ka Allah ka Rasulna sabab aya perjuangan para alimil ulama, para kiai, para asatir tak ulah liren-liren ngaduakeun ka para ulama, para kiai, para asatid sehingga paranjangkeun yuswana ditambi-tambi sehat wal afiat berkah ilmuna digarampangkeun rizkina ditambi-tambi barokah ilmuna ditambi-tambi istrina sugan eger rizki memaksakeun we amin itu dipengker nini geus salah ngaprek amin teh jadi kunaon eta dikagok atau tina kana minkeun atuh. Ieu bapak-bapak setuju? Menurut nyebut setuju luak lieu geula sih aya pamajikan geureun. Ibu-ibu setuju? Pasti. Keun terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini. Nu penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa sehat wal afiat, berkah ilmu dan berkah rezekina, dipaparinan turunan anu saleh terus salehah. Bilusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dipihormat khusus ka segenap para panitia penyelenggara tahun baru Islam Desa Bojong RT 0 Dusun sugan desa Dusun Bojong RT 0106 menang apalkeun bi aing eta cicing tuker gering dihayangnya ngapalkeun Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang 7 Agustus 2023 Masehi 20 Muharram 1445 Hijriah. Qori Ustadz Zainal Asikin, Qori'ah Ustazah Siti Muzayyanah SPDI Trans, Qori kehalangan kursi Bladi Ade Sofyan Mubalik aing ulah terus dia meneng seserian lah kopina tampi bapak sok aya sok aya kopina atuh eta we atuh naon eta sedot ketanata karpet gegelan atuh naon ieu panitia teh kamarana oh kopi aja atuh karinya sok ngadaramel atuh da bawana teu mararekel deui nyosung tiris atuh mekelnya seember ewang mati imah kopi insyaallah sabar khusus ya panitia kunaon dikhususkeun pisan Asep ieu nu jadi wasilah sim kuring moal namihan dulur di dieu lamun daya undangan wasilah para panitia nambah dulur di dieu alhamdulillah ieu teh teu ujug-ujug acara ieu terjadi tanpa melewati proses. Non proses na aya perjuangan, aya pengorbanan. Non perjuanganana tos lami panitia nawisan tanggal. Aya ngondang Asep Mubarok. Ulah nempoena YouTube, jeung ulah nempoena TikTok. Hayang neuleuh as digeuneukna cenah kitu eta tah nini nu ngomong kitu teh eta. Ternyata di dia alhamdulillah kuring kaubaran hate. Teu nyeri hate disebut geuneuk, aya nu leuwih geuneuk. Panitia
Sate ngaranna teh podi Haji Haji Uhan ngaranna mah Burhan Lid. Di Uhan banget nah HP aing mah Burhan. Datang gereja hurufna jadi Uhan. Panci bunga hai ka di hog anu leuwih geuneuh. Nuhun Uhan. Tuh aing jadi cager kieu. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana. Turun-urun nelponan SMS-an. Tuluy poe ka tukang. Haji ulah tilu dinten deui. Ya Allah, isuk-isuk kuring keur ngarasakeun suku. Nu ari teu parargu kering uhan deui. Haji angkat tebu sabaraha, jam sabaraha we bebas pusing. Keur mikiran suku. Lamun gering terus moal jadi hilit eta masalahna karunya uhan karunya. Mun kuring teu datang uhan nu dicekek ku sarerea. Tapi sayang nyawa tah Haji Uhan. Aing butang banting dengan terapi heula bada asar dan nempor rebehna ih geus mah goreng mewek. Aku tuh datang ka dieu abdi kumaha aku masih ya Uhan. Aing keriweuh mikiran cokot. Aduh berangkat langsung di terapi heula. Uhan. Cetek geus salat maghrib we nyiapkeun mobil. Karek ngaluarkeun mobil kering uhan deui. Paji posisi di mana karak naik cokor sabelah. Tidak aku suka aing kudu dipoto jang bukti. Masya Allah. Ningali Sherlock lah 2,5 jam nyampe ngabiur pas datang kadinya bunga berenang. Gatel ya. Tuh pipi aing jadi robah. Make minyak kunon ka dia jadi bau dahdir. Ya sekali-kali di Uhan Eta perjuangan. Teu cukup ku perjuangan aya pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun. Tenda, sound system pan. Pan itu lain anu panitia ieu teh nu batur. Geuning dipasang di dieu pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Korban tenaga, ya Allah. Masyarakat milu aktif ngorbankeun tenaga. Ngebebenah ieu tempat supaya nyaman anu halal lagi. Canu mararasa. Sop, hayam, lalap, segala rupa. Goreng asin ayam. Ini asepnya ho, baiknya tuh. Tenaga, pikiran dikorbankeun dagdingdung uhan. Cenah Sebu Barok teu datang. Masya Allah. Tina perjuangan jeung pengorbanan harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon nami bungkusanana? Pangaosan, pangajian. Ai pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok aya jaminan. Sing saja manu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid uihna kengeng ilmu, kengeng doa, insyaallah eta jalmi-jalmi bakal gaduh harga di hadapan Allah. Amin. Amin amal. Amin kenceng mantau henteu. Pengajian digireun imah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Salaki ecel eta teh. Itu luak liuk dengan salaki nanti. Iya lain yang ibu-ibu, iya mah jang bapak-bapak. Iya lalaki, nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah teu kudu dibahas, paling rajin, paling kompak tuh ibu-ibu di mana-mana. Kacapek ibu-ibu mah. Isuk-isuk kayak pengajian rutinan datang, padahal seusehan numpuk. Rela ninggalkeun pagawean di imah, kayak anya semua balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tadenge pepen. Bahkan aya ibu-ibu nu nekat ka pengajian mamawa susuhan nyusuh kiai beunang. Ieu nu hese ieu lalaki
takuring di Cikampek ngayakeun pengajian rutinan mingguan antara lobang ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batu matahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu tolok undangan ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu ngan olok rejo eta awewe teh ih teu kaok ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik beak jeung piring-piring leungit antak ibu-ibu lamun balik ngararaji ngadadak tasna teh sok lalintuh gerak talak-talak pada ranginang bebeskeun opak bolu asupkeun wajit dodol asupkeun jeruk lalapkeun cau teu mahi selapkeun aku tang najis mun nyuguhan bapak-bapak mah awet ece awet dieu di bumi jeruk cau anggur salak araraya kararieu bapak-bapak modus eta teh nempo batur meleng cau leungit hiji kantongan ku uhan sok teu percaya kodok na kantong calangan pasti aya cau cau raja bulu cicing nini tang milutnya ngir kos nu ngarti wae cicing ya Allah kaberkahan tuangeun leuteun di pangaosan alhamdulillah mudah-mudahan segala rugi pengorbanan perjuangan para panitia baik hartana tanagana pikiranana sing jadi tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang dieu sing leuwih dibarokahkeun ku Allah jang bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anak-anak urang sing saroleh solehah tipain mang urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala shalawat mi wassalam kaulujugan mugi tetap salalawasna dilungisurkeun ka junjunan urang sadana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakantenan melalui mimbar berkah yasin kuring ngawilujengkeun ka umat Islam dulur kuring sadayana di dieu. Aturan wilujeng tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mugia di tahun enggal ieu urang sing langkung barokah. Tahun anu tos tinggalkeun ku urang 1444 Hijriah. Seueur dosa maksiat urang sing dihapuskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sejarah nyarioskeun bahwa tahun Islam ayatna di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Rasulullah tos wafat naik khalifah kahiji Abu Bakar Siddiq 2 tahun 3 bulan 10 dinten janten khalifah eta Abu Bakar Siddiq teh wafat. Berarti ayana tahun Islam dicetuskeunana di masa khalifah kedua Umar bin Khattab. Atau eta nabina mah bid'ah asep berenang eta leres ngan ieu mah kalebetna mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama eta disebut bid'ah terpuji. Atau lamun dibid'ahkeun sadayana dolalah moal aya tahun Hijriah. Pan aya tahun Hijriah teh enggal sabada Rasulullah wafat. Tahun Hijriah teh dicetuskeunana bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana mimitina aya ide make ngitung tahun Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab ieu sejarah heula supaya nyanak ilmu. Seueur negara-negara nu sanes hayang menjalin hubungan sareng Islam sareng Khalifah Umar bin Khattab.
Akhirnya cara-cara negara-negara sejen, raja-raja nusanes ngintun surat ke Umar bin Khattab hayang menjalin hubungan silaturahmi kenegaraan. Ngan ku Umar bin Khattab teu dibales surat-suratna eta raja-raja. Naon margina? Surat nu ti raja-raja ti luar nyantumkeun identitas tahun negara masing-masing. Ari Umar bin Khattab bingung isin sabab can gaduh identitas tahun. Isin Sayyidina Ali bin Abi Thalib usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atuh urang ge gedah gaduh tahun. Saur Umar bin Khattab nya kaula ge keur mikirkeun atuh tahun urang ti mana dihitungna. Saur Ali bin Abi Thalib kempelkeun teh sadayana sahabat sugan aya masukan-masukan dikempelkeun sahabat anu usul tos etang we tahun urang mah tina kelahiran Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat teu katampi. Kaula usul gimana tos we etang tina wafatna Nabi dikempelkeun dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna usulan Sayyidina Ali nu ditampi. Saur Sayyidina Ali geus teu kedah repot-repot. Itung wae lah tahun urang tina hijrah Nabi di Mekah ka Madinah. Etang mati dinya. Sadayana sahabat naros. Naon alesanana Ali? Boga emutan kadinya ngitung tahun urang tina hijrah Nabi diwaler ku Sayyidina Ali. Hijrah Rasulullah SAW di Mekah ke Madinah adalah gerbang awal kesuksesan perjuangan Islam. Pan ku ayana hijrah Nabi Mekah bisa direbut kembali. Ku ayana hijrah Nabi syariatna Islam nepi ka dieu ka kampung Bojong, ka dusun Bojong. Ieu hikmahna hijrah Nabi. Islam nyebar ka mana-mana. Bahkan Mekah mampu direbut kembali. Rasul mampu ngabangun Madinah. Jadi Sayyidina Ali nyieun alasan eta menepis pitnahan-pitnahan orang-orang kafir cenah Rasulullah hijrah ninggalkeun Mekah menuju Madinah gara-gara sieun ku Quraisy Mekah, gara-gara sieun ku Abu Jahal, sieun ku Abu Lahab. Maaf, Rasulullah sanes tipe jalmi penakut ketika menghadapi musuh Allah. Allah sampai ngabadikeun asyidda'u 'alal kuffar. Banget tegas Rasulullah ketika yang harapan kufar, musuh-musuh Allah. Lain penakut. Jadi ditepis ke Sayyidina Ali bahwa hijrah Nabi di Mekah ke Madinah lain sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, tapi hakikat strategi nuku Allah diatur pikeun ngembangkeun syiarna Islam. Sehingga Islam dugi ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Pan Madinah mampu dibangun ke Rasulullah. Santosna hijrah Rasul di Mekah ke Madinah menjadi kota yang makmur. Perekonomian, sosial, politik, keamanan dibangun. Sehingga tetangga-tetangga Rasulullah di pengkeureun bumi ya orang Yahudi, orang Nasrani merasa aman, nyaman bertetangga sareng Nabi, ngarasa dijaga ku Nabi. Bahkan Nabi nyarios ka para sahabat sing sajalma nu ngaganggu tatangga-tatangga kaula ieu maka araranjeun urusan jeung kaula langsung. Ningali mulyana akhlak Nabi hiji-hiji nungtut Yahudi Nasrani dalaratang ka bumi Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, kaula ngarasa aman ayem tentrem lain di dunia wungkul, tapi hayang jeung di akhirat kaula ngarasa aman ayang tentrem sabab ngarendeng sareng anjeun bertetangga jeung anjeun. Rasulnya kudu aya syarat hayang bareng di akhirat. Anjeun kudu syahadat. Makana kaula datang ka dieu pambimbingkeun kaula ngaos syahadat. Ku akhlak mulia Rasulullah SAW. Taluh runtuh hate-hate Yahudi jeung Nasrani lalebet sabab ningali akhlak muliana Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ngadon dagang ke Madinah seueur ti luar negeri sabab kauninga cenah di Madinah menguntungkan kedua belah pihak. Aya nu ti Cina datang dagang ke Madinah, eta orang Cina nyarios ka sahabat-sahabat Rasul nu dagang da di kaula mah di negara Cina geus aya jelema nu bisa nyieun kertas. Nyarios sahabat laporan ka Rasulullah. Rasul manggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Aya non Gusti? Kaula ngadenge pedagang Cina nyaritakeun di Cina geus aya jelema bisa nyieun kertas. Wayahna anjeun datang ka ditu ka Cina, sok sanajan jauh datangan, kumaha carana nyieun kertas.
Maka aya paling hadis Rasulullah nu menjelaskan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin faktor nu kahiji sabab eta Rasul ngutus sahabatna Sa'ad bin Abi Waqqas tolak ilmu ka Cina. Nu kadua faktor na eta hadis sok sanajan jauh nu ngaranna ilmu mah kudu disaba, kudu dipilari. Jazirah Arab Cina teh masyaallah sabaraha mil. Sok sanajan jauh Arab Cina teu perlu melalui laut, lewat darat ge tiasa eta mah. Ngan pedah tebihna. Ngan meureunan eta gambaran faktor tina eta hadis. Sok sanajan jauh nu namena ilmuna kedah dipilari gitu. Komo ieu mah caket pengkereun bumi majelisna. Di imah ge kadenge ieu. Maaf. Teu cukup ku nguping. Lamun hayang jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Non perjuanganana daek ngalengkah sampean ka majelis taklim. Non pengorbananana rela ninggalkeun sadaya nu dipikaresep di lebet bumi, tinggalkeun sementara ngariung jeung para ulama para kiai heula di majelis taklim. Uihna kengeng ilmu, kengeng doa, kalah jadi harga di hadapan Allah. Kartas kanggo bapak-bapak ya. Ibu-ibu mau alhamdulillah mun ngaos patukang-tukang. Yang balik ti heula. Bapak-bapak mah adem. Mantap kuring lamun rutinan minggonan resep kene mayunan bapak-bapak daripada ibu-ibu. Oke. Mun langsung ngobrol-ngobrol, ngomongkeun kreditan. Ustaz ceramah di hareup maehna di juru duaan ceramah. Ngomongkeun tiung batur. Mun tiung manehna can lunas eta. Abdi mah mun ngaos mayunan bapak-bapak adem, sunyi, senyap. Dasarare. Atuh ya. Kan bapak-bapak mah ngaos ka majelis taklim nu ditinggali ti payunaon tembok jeung tihang. Jang non jang atur strategi. Nempelkeun tonggong. Tonggong nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Terus damai. Di ditu di Karawang. Di dia aya nu kitu. Bukan di dia mimitina eta. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Rasulullah ngutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata sampai di negeri Cina. Berikut para sahabat yang lainnya bertahap, bukan belajar bikin ilmu kertas, tapi nyebarkan Islam. Jadi berkembang Islam di daerah mana? Provinsi Guangzhou, Cina. Islam semakin besar, disusul ke para turunan Nabi, para habaib, para duriah Nabi, nyebar. Di Guangzhou menjadi kota terbesar jumlah umat Islam sepi. Sehingga ayah Jenderal Bintang 4 Angkatan Laut masuk Islam dan menjadi pejuang Islam. Nyebarkan Islam jeung para cucu-cucu Rasulullah, kadieuna para duriah Nabi, saha eta Cina, jenderalna ngaranna Panglima Cheng Ho. Sampai ke Indonesia, ke Semarang. Dijieunkeun patungna di Semarang Panglima Cheng Ho. Aya guhana tilas wiridna musola alitna aya. Nyebarkeun Islam. Cenah gaduh pengawal Panglima Cheng Ho budak ngora, jago bela diri kungfu di Cina. Sangarana Ridwan Faisal Hung. Direbut we sejarah teh ku komunis Cina, diduitkeun, didagangkeun, dijieun film. Ngan cerita Islamna dileungitkeun. Tapi kalaku film eta laku di Hollywood di Amerika. One Pai Hung. Laku eta. Anu Jackie Chan gini memeh gelut mabok heula. Oh. Gitu na filmna teh. Tang 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 tang. Asepnya osok lalajo. Seorang eta sejarah cerita Islam ngan dijieun aku orang komunis mah dileungitkeun Islam. Namina Ridwan Faisal Hung. Cek sebagian sejarah. Jadi nu meneruskeunana para sahabat, para tabi'in, duriah Nabi Muhammad, para habaib terutama sampailah ke Indonesia. Jadi hikmah di antara hijrah Rasulullah, Islam menyebar luas ke seluruh dunia.
Jadi hijrah Rasul di Mekah ke Madinah lain sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, lain sieun ku kafir Quraisy Mekah, tapi strategi nu tos diatur ku Gusti Allah. Tapi kan kabeneran cenah Asep memeh hijrah teh Nabi diancam ku Abu Jahal leres. Ari ancaman mah unggal poe aya ka Nabi. Ngan pedah bertepatan Nabi sebelum hijrah ancaman dahsyat ka Nabi. Sehingga diabadikan ku Allah dina Al-Qur'an di ancaman Abu Jahal kafir Quraisy Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradih. Tatkala orang-orang kafir Quraisy Mekah nyieun tipu daya ka Rasulullah. Tipu daya naon hiji? Rasul diancam rek dipenjara. Nu kadua Rasul diancam rek dibunuh. Nu katilu Rasul diancam rek diusir. Jadi cerita Abu Jahal manggil tokoh-tokoh Quraisy Mekah dikumpulkan di hiji gedung pertemuan namina Darun Nadwah eta gedung. Cek Abu Jahal ngaraja haja anje dikumpulkan minta pendapat kaula kumaha carana ngeureunang dakwah Muhammad. Aya nu ngacung kaula kumaha carana tangkep Muhammad ayeuna keneh asupkeun ka penjara tong dibere dahar tong dibere nginum engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal cocok ieu cara. Ketika rek diterima ku Abu Jahal di tengah-tengah aya aki-aki usul protes. Cek aki-aki teu satuju. Cek Abu Jahal kunaon bah make teu setuju. Pikir lamun aya nangkep Muhammad asupkeun ka penjara tong dibere dahar tong dibere nginum dengan harapan ke maot kalaparan di penjara. Araranjeun ge kabeh nyaho nu ngaranna Muhammad biasa lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal oh ge aki-aki. Dibere lapar teu aneh hendak tukang puasa. Ditolak. Sadina usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka imahna talian awakna kana tonggong kuda da bawa ka leuweung tinggalkeun geus di leuweung engke ge maot di dahar sasatuan hewan anu garala. Cek Abu Jahal tah ieu jitu cara kieu. Begitu rek ditarima aki-aki tadi deui usul teu satuju. Kunaon bah pikir ku araranjeun lamun aya Muhammad ditangkap di talian awakna ka tonggong kudana dibawa ka leuweung terus ditinggalkeun dengan harapan maot di dahar sato hewan. Leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema nu ngaliwat ka eta leuweung Muhammad ditulungan salamet bisa malik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui bae aki-aki. Akhirna cek Abu Jahal aki boga usul teu kieu bae. Kumpulkeun para pemuda Quraisy bere pedang hiji ewang saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ayeuna hadiahna 100 ekor unta. Disaembarakeun. Cek Abu Jahal daekeun moal budak ngorana pas didaekeun di situ wanieun sabab budak ngora wanieun lain nu tingali saha nu dibunuh nu tingali ku budak ngora di urang adalah hadiah 100 ekor unta eta nu ditingali. Akhirna bener ngabring para pemuda daftar jadi pembunuh bayaran. Wengina ngabring ngepung bumi Rasulullah nu alit sederhana. Rasul dilebet mung duaan sareng Sayyidina Ali. Allah teu ngantep habibna Allah teu ngantep kakasihna Allah ngutus malaikat Jibril bimbing Rasul kaula. Maka Jibril mayun sa Rasul ayeuna Jibril kaluar ayeuna keneh sabab pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh anjeun. Saur Rasul Jibril kaula jeung Ali ajakan saur malaikat Jibril Ali ulah diajakan tinggalkeun bae di dieu sorangan. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparahamkeun eta ka pemuda Quraisy Mekah. Saur Rasul geula atuh kaula nyarios ka Ali. Mangga Ali Jibril datang ka kaula rek ngabimbing kaula kaluar ti ieu imah sabab di luar geus dikepung ku pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajak siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silahkan kau keluar, selamatkan dirimu. Jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali nu siap ngebelaan agama salira. Ya hebatnya Sayyidina Ali, siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas dibanggakeun ku Nabi aya ungkapan la fata illa aliyah wala saifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Ieu nu kudu diteladani ku para santri ngabelaan guru, ngabelaan kiai ceramah ngawal santri limaan
kardus na berkat na sok 5. Tuhan nyumput dengan kardus lek eueuh huluna aya kiai wes balik ceramah lempang opat santri di tukang ngajinjing kardus si jewang nu dihareup nyekel kardus ngawal kiai mapai gelengan sawah preman mabok megah kiai kardus nu mabok nyaho kardus berarti teh preman sok ningali kardus kiai jerona biasa sok aya sangu bakak Tuhan sok aya eta sok aya aku di dia beda anu kitu mah tong dibahas geus nya ya Allah ya Rabbana ya santri maju nempo guru dihadang ku preman ceuk santri yai mundur abdi nu maju gagah santri coba sia Noel guru aing maaf aing nu Noel sia teu kudu ribut patuel santri kahareup ngawal kiai coba maju salengkah aing mundur 5 lengkah atuh ucing-ucingan eta ya malain kiai dipegat ku preman santrina barak kabur ti heula atuh eta berkat kiai dibawa kabur ku santrina kiai tinggalin coba doang santri itu kiai tinggalin teu diperkosa ge lah astagfirullahaladzim tuntun sama kiai dikesak ku preman baju pinu kuleutak da di sawah belut berkat nu kiai karebut ku preman kiai balik meuli kotor baju tapi teu ceurik eta kiai seuri bae pas nempo baju koko amplop aya salamet eta cek kiai kan bae berkat mak sok teh nu penting amplop aya atuh kiai mah kudu ikhlas kiai ge jelema ngunah wah emang kiai tong heran atuh kiai mah tong utang itu brek merek mah naon sabar atuh teu digaji ku pemerintah kok digaji teh ku pemerintah sedangkan nu ngamalkeun lagu Indonesia Raya pangheulana adalah kiai para ustad para asatid di lembur sok Wageru Dolep Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan. Kalimat begitu indah. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Tuh dua. Arah subli KTK lah. Orang Indonesia. Bangunlah jiwanya baru bangunlah cek we R Supratman nu kudu dibangun teh jiwa heula karak badan maksudna naon iman heula nu dibangun karak fisik gedung jalan moral nu kudu dibangun ti heula supaya saroleh sedangkan nu ngabangun moral iman adalah para ustad di lembur-lembur benar digaji itu pernah aya ustad demo ka istana nuntut hayang digaji tong ngomong ikhlas ka ustad teu digaji gitu demo aya ustad sok menta ka santri-santri udunan sebulan 50.000 kalau rupa wajar jang bayar listrik di imah ustad geus mere ilmu kudu bayar listrik kalian perkosa ku sia karunya nyok gede teuing bayaranana loba leuwihna ustadna ahli hisab rokok sohibul asbak CS asbak da dalil na kuat ustadna la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali jeung jelema nu mawa udud lumayan nyongcongan nyobeak rokok batur itu dalilna kuat ustad summal ngofi ba'da dahari aula wala qahin wa syamsuin barisila kata dalil soeh ya Allah
Ustad magis teu digaji atau eleuwihna udunan barudak santri jang jajan anakna da anakna 11 atuh ngaranna ge ustad. Ustad usaha tara anak deres. Alhamdulillah itu ustad mah eleuwihna jang meuli kejo karunya beli dituntut udah tuing bayaran anak dasar pelit sia. Tong ngomong ikhlas dan geus ikhlas ustad. Oce minta duit dunia normal. Dunia mah teh jauh ti duit da urang mah jujur hirup di dunia butuh doa. Leungeun kieu mah atuh doa. Duit mah kieu. Di dunia urang jujur butuh doa. Eujeul doa. Oh kudu latihan. Atunya doa butuh duit atunya da euceut da anu gratis aya nama adunya bid duit wa ma fid duit sakit adunya bid duit gusit adunya bil fulus ma fi fulus mampus adunya fi fulus lulus tapi kang ngahejeun di WC umum mayar sabaraha bener di dia di kampung non dia teh kampung Bojong 2000 bener berarti sarua jeung di Cikampek ke 2000 keneh kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Pokoknya tetap modal 2000 menaik kenaikan aing demo ke Jakarta turunkan harga ngising viral ta demo tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya moro baligo gambar tai najis pernah di WC umum tadi Bandung teu mayar era gua robokeun kudu jaga haji pelit astagfirullah anteun aing dikitukeun non kan bayar ji main ini tuh ae oh ente nya we sia di dinya baraha 2000 ji tah 5000 buru pulangan receh ji aing nyising deui daripada lapur 2000 mending ka jero deui adon ngahuleung di WC keluarnya 1000 lumayan 1000 ge receh ji kana hitutkeun pret 1000 bebeakan di WC jujur orang butuh astagfirullah atuh deuleu aci nunung tapi deuleu kieu kadu mantap kuring jauh-jauh di Cikampek ka dieu bari gering daripada cicing di imah rieu sirah mikiran loba ulang-uleng bukan sok tau karge amprok mitnah loba hutangnya hoti mana aing loba hutang ulang-ulang mending ka dieu sugan di dieu mah alhamdulillah insyaallah sing menang doa engke bubar ngaos Ibu Arwih nyanak ilmu kuring we ka Cikampek nyanak amal tuh Haji Uhan cek si itu tuh amplop dan awas terima kasih atas dukungannya sehingga lampang rizki sadananya yang bekal ibadah pan Rasul nih warang tolabul halali faridatun ba'da faridah neangan duit nu halal teh wajib sabak da migawe wajib neangan duit nu halal wajib jang migawe wajib atuh ibu moal bisa nutupan aurat make kerudung busana muslimah dah lain menang nyieun ibu lain ieu teh lain batur nu nyieunna gini dipake ku ibu pake nutupan aurat wajib cek agama pan dipeser nganggo artos dan ngadamelna manusia sanes leres urang moal boga masjid moal boga pasantren kiai syariat lamun teu aya dunya nah kasbul halal wajibun dan kasab halal wajib hukumna jangan jang bekal ibadah kalituna atuh jang bekal ziarah ka Rasulullah hayang ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah nu ngaranna haji jeung umrah nu acan nasib sing nasib amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ye hebatna Sayyidina Ali mangga Gusti mah angkat bae keun abdi nyalira di dieu. Saur Rasulullah nuhun atuh Ali
Ma anjeun asup ka kamar kaula tempat sare kaula tempatan ku anjeun ieu kaula titip sorban kaula. Rasul masrahkeun sorban ka Sayyidina Ali, sorban warna hejo nu sok dianggo sadidin dan ke Rasulullah. Teras Ali lebet ka kamar Rasulullah disimutan ku sorban Rasulullah. Rasul di tengah bumi nyarios sareng malaikat Jibril. Jibril tos siap keluar kin heula Gusti. Memeh muka panto cana keula taneuh sakeupelan taneuh ngebul. Rasul nyanak taneuh ngebul. Di mana eta taneuh? Ruangan tamu, dalaman isi rumah Rasulullah, lain keramik, lain granit, lain marmer, taneuh ngebul. Lantai rumah Rasulullah. Pemimpin besar yang sangat sederhana. Nyanaklah taneuh sakeupelan. Jibril kumakeun ieu taneuh ngebul, aoskeun surah Yasin. Maka Rasul nuturkeun ngaoskeun surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqan fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kalimat la yubsirun, Sur malaikat Jibril tos lemparkeun eta taneuh lewat lobang angin jendela. Dilempar ku Rasul eta taneuh keluar, ngadadak aya angin datang mawa eta taneuh. Sadayana pemuda Quraisy Mekah nu di luar nyarana pedang kena ku eta taneuh, ngadadak kasirat sing galoler. Sur malaikat Jibril mangga Gusti aman geura dibuka panto sing galoler. Saur Rasul, Jibril ieu saha? Ieu pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh ka anjeun. Kunaon sing galoler? Pararingsan sadayana. Jibril cagerkeun deui sadayana. Ya Allah. Sur Jibril ku mulia-mulia teu ieu akhlak. Ieu teh jalma nu rek maehan teu wala kaya, Rasul mah karunya minta dicagerkeun deui. Mun si Asep Mubarok moal kitu. Jelma doli mereka maehan teu wala kaya, leyak hiji-hiji lebok hakan. Olesan korong hiji hakan. Sabab si Asep Mubarok pendendam. Rasul man teu. Sok ibu gitu teu. Dendam teu. Henteu teu ngaku. Hepan urang mantong kata tangga kadulur sorangan besok dendam. Dulur korek tandri. Pokoknya hutang uyah. Bayar ke warung. Cek salakina nyai, ieu rambutan teh loba, kada harga kurang henteu daripada buruk mubadir bagikeun beungeutan 5 mah beungeutan bagikeun ka dulur tatangga urang tadu hareupeun imah. Nu mana Kang? Eta hareupeun imah bere. Sorry. Akang mah teu sadar. Manehna ge Kang aya boga naon tara inget ka urang. Ayeuna urang kudu mere sorry. Aya nu kitu di dia aya. Ayeuna mah aya beda hulang-hulang ge beda. Rada mentok gerasirah eta beda eta. Awas dendaman urang Rasul mah teu. Rek maehan ka Gusti Rasulullah teu wala kaya karunya. Jibril cagerkeun deui, Gusti engke ge dararamang deui ieu mah sementara urang ngaliwat. Bener Jibril, leres Gusti. Hayu atuh jalan Rasulullah nyamper ka bumi Abu Bakar Siddiq, tidinya sareng Abu Bakar Siddiq 4 kilo langkah langsung menuju Jabal Sur. Sampai di Jabal Sur aya guha, Sur Abu Bakar Siddiq kurang lebet bae istirahat Gusti di guha, mangga lebet. Rasul sareng Abu Bakar Siddiq tos dilebet, Allah ngutus lancah. Jang naon jang males tipu daya Abu Jahal. Lancah diutus ngadamel sarang ramat lancah. Jadi lawang guha ditutup ku ramat lancah. Terus Allah ngutus manuk japati ngadamel sayang eta di lawang guha sehingga lamun ditinggali di luar moal percanten aya jalmi dilebet rek liwat mana sabab lawang katutup ku ramat lancah. Ieu nu dimaksud wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya.
Singkat cerita, ya pemuda Quraisy Mekah jalarak jag calagerdi terus mau pedang ngadabrak pantok rumah Rasulullah di tengah bumi teu aya lebet ka kamar anu ngagoler ngawasorban hejo Sayyidina Ali nu gugah. Ngan pemuda Quraisy ngarasa lobaan dikeroyok Sayyidina Ali sabab sieun jadi penghalang. Ngan teu dibunuh Sayyidina Ali. Di talian dina hiji tihang di tempat salatna di kamar Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Cek Abu Jahal bisi jauh manten kaburna urang susul di tempat persembunyian rada deket di iwal ti Jabal Sur. Begitu naik ke Jabal Sur aya guha, cek Abu Jahal pasti di jero guha ya Muhammad nyumput. Emang aya di lebet eta Rasul. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal rek lewat mana lawang pantau geus katutupan ku ramat lancah berarti can aya jelema nu ka dieu. Cek Abu Jahal geus atuh tinggalkeun. Karake sababaraha lengkah ditinggalkeun cak-cak di sada. Di jero guha. Cek Abu Jahal cak-cak di sana. Maksudnya lamun di hiji ruangan cak-cak di sana berarti penghuni di dinya. Geus. Atuh di mana penghuni di mana asup jalan mana? Aya mah nyokot batu bae hiji, nyanak batu. Dibabetkeun eta batu kana lawang pantau guha, nyeleber langsung kena kana taar Kangjeng Rasulullah SAW sampai keluar darah. Rasul nahan ka nyeri rek ngagoak sampai ngegel lambe. Sieun keluar suandeng. Abu Bakar Siddiq saurna tetega ningali Rasul getihan rek luncat ngalabrak keluar ditahan ku Rasulullah. Gusti, geus keterlaluan ya Abu Jahal Gusti, keun abdi nu kaluar. Cicing Abu Bakar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bantah kitu ge teu nyaun geunah. Sabarna Rasulullah. Cek Abu Jahal geus eueuh saha? Salamun anu keuna pasti ngaguak tinggalkeun, ditinggalkeun. Tos jararau sor Rasul Abu Bakar kunaon Abu Jahal mabetkeun eta batu ka jero. Aya cak-cak Gusti. Di mana? Eta lalangit guha. Kumaha Rasulullah paehan. Pantes cenah anu hukuman sunat mehan cak-cak. Sabab pernah jadi musuh Rasulullah di Jabal Sur. Urang baheula dititah indung malam Jumaah. Sunat mehan cak-cak. Kamar emak bapak dijepretan cak-cak moal keret geulang. Sunat mehan cak-cak malam Jumaah. Sok tengah peuting rek aya penghuni. Saha emak jeung abah. Rek main utik. Rek main kerambol emak. Ayo para mubalik ya Bu, alhamdulillah. Ya ti Cianjur ya. Gondrong raputna tinggal dilipen. Mubalik Cianjur alhamdulillah sareng Qori Muammar muda tadi alhamdulillah. Ieu namina Ki Bongkar. Ya. Anjeunna Ki Bongkar, lakobna Ki Bongkar. Antak lamun hadir ulah seueur istri kedah pameget sok ngabongkar tos terkenal Bu balik dunia akhirat di kuburan gedah YouTube na aya Ki Bongkar YouTube YouTuber aya YouTube ulah disabrek hampura Ki Bongkar hampura alhamdulillah itu Cianjur tapi dari sareng-sareng Qori ke Cianjur alhamdulillah hayang hadir atau hadir bae sering ke bumi simkuring sering silaturahmi alhamdulillah meakeun kue I'm sorry sok bisi aya naik naksir tah nini heugeh resep aja resep ka jatake janda tak layak pakai geus bu heureuh kemari udah gue engke tah nepi ka mana tadi tuh poho aing nepi ka mana akhirnya cak-cak mehan cak dirinya mungkin lami kaayaan di Jabal Sur mungkin wengi Rasulullah ngantuk Rasul Jibril kaula matunduh hayang sare mangga Gusti geura ebog anjeun mal istirahat eta ka Abu Bakar punten ka Jibril Abu Bakar kaula ngantuk hayang sare mangga Gusti ari anjeun moal sare Abu Bakar moal Gusti abdi bade begadang di dieu atuh kaula ngagoler di mana ping-ping kaula anggo ku salira mangga anggo bantal Rasulullah nyenderkeun mastakana kana ping-ping Abu Bakar Siddiq di dieu nikmatna Abu Bakar Siddiq nikmat naon neuteuk wajah terindah di dunia ciptaan Allah teu make jarak cahaya bijil tina wajah Rasulullah sehingga tengah peuting di guha jadi caang wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu
lailatun hei sok malah cabar janji di dieu teh agening bi ngahuleung sieun anti we euy. Insyaallah mayoritas ahlu sunnah wal jamaahnya kan poho menan ibu banyak poho teu nyaho ongkoh huleung. Jadi bagaikan matahari yang menyinari sehingga caangna katingali Abu Bakar Siddiq kaget semakin hebat ningali wajah Rasulullah dan Rasul matina cahaya sate acan Allah nyiptakeun makhluk-makhluk nu tipayun ku Allah dicipta teh nur cahaya. Ketika Allah nyiptakeun nur Allah ngadawuh khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Muhammad, neme Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfud, qalam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Maka namina Muhammad. Mim ha mim dal Muhammad. Mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi. Ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi. Mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul khalaik ila jannah bisababi. Asupna hamba ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Yakin ieu nu hadir di dieu dasarna cinta ka Nabi mungkin aya disapengkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing menang syafaatna urang. Hayang dipengkeun Rasul hayu. Seueurkeun ngaos shalawatna tiap dinten insya Allah bangja orang jadi umat Rasulullah. Alhamdulillah. Wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Caang eta guha masyaallah. Pantas diibaratkan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji bagaikan matahari. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Anta syamsun, kau bagikan matahari. Ya hebatnya Rasulullah. Mungkin wengi mungkin caang Abu Bakar Siddiq ngadadak leungit katunduh betah netep wajah Rasulullah logodor orai datang. Di luar kalebet guha eta hulu orai ngangkat nyaketan wajah Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq kaget rek ngorejat sieun ngaganggu Rasul nuju tibra. Ari teu ngorejat ieu orai ngabahayakeun akhirna sampean nu sapalih Abu Bakar Siddiq najong kana eta orai keuna mah henteu oraina macok kana dampal sampean Abu Bakar Siddiq sehingga perahna asup bareh sampean Abu Bakar Siddiq. Tekiak nahan kanyeri rek ngagoak Abu Bakar Siddiq sieun ngaganggu Rasul nuju tibra ebog. Akhirna Abu Bakar Siddiq ngegel lambai nahan kanyeri bari nangis teu karaos cai socana rag-rag ngeclak kana damis Rasulullah. Rasul keur ebog keur sare hudang tiis karaos kana damis. Begitu brai bentak ningali wajah Abu Bakar Siddiq nangis. Bari sepak daya getihan ngorejat Rasulullah. Aya naon Abu Bakar? Dipacok orai abdi Gusti. Eta orai nacaket salira rek macok salira ditajong ku abdi teu keuna malah macok ka abdi. Gebahkeun usir Gusti oraina abdi teu kiat ieu sampean. Keun bae orai mah suku anjeun angkat. Sampean Abu Bakar Siddiq diangkat ke Rasulullah. Tilas pacokan eta orai diciduhan ke Rasulullah. Masya Allah. Perah orai bijil keluar eleh kuciduhna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq jag-jag deui. Kumaha Abu Bakar ayeuna sampean teu naon Gusti, alhamdulillah ngan eta oraina caket salira.
gen bae tong diusir. Bahaya Gusti. Jibril datang ka kaula bieu eta orai asup di luar ka jero lain rek macok tapi hayang neutep wajah kaula. Subhanallah. Kok hebat-hebatna Rasulullah. Orai betah penasaran hoyong neutep wajah Rasulullah. Atuh komo urang ke diogel mahsyar. Rasul ngagero ummati ummati. Iya nu ngabring ge. Memandang wajah terindah, wajah Nabi Muhammad. Upaya mahsyar, sakabeh jelema neangan syafaat. Bring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam, cek Nabi Adam. Aya naon kadarieu? Minta tulung, minta syafaat, cek Nabi Adam. Maaf, kaula teu bisa nyafaatan araranjeun. Sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Adam? Salila hirup kaula pernah nyieun kasalahan. Sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia, kaulah tobat 100 tahun, kaulah istighfar. Isin kaulah ku Allah. Tong menta syafaat ka kaulah. Mending datangan tu Nabi Nuh. Ngabring ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon ka dieu? Menta syafaat Nabi Nuh. Kaulah menta syafaat. Cek Nabi Nuh, hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah isin ku Allah. Alasana isin. Isin ku naon Nabi Nuh anjeun jalmi mulia. Leres ngan kaulah isin. Isin kunaon kaulah hirup diberi umur panjang ratusan tahun tapi teu bisa bawa umat Islam anu loba. Bahkan kaulah isin anak kaulah teu asup Islam. Kanaan nepi ka dilelepkeun di laut ku banjir. Mending itu datangan tuh Nabi Ibrahim, ngabring ka Nabi Ibrahim. Non kadarieu menta syafaat Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim, hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge isin ku Allah. Isin ku naon? Salila hirup kaulah pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaulah tukang nyeunan patung sesembahan, arca sesembahan. Peuting-peuting eta patung diancur-ancurkeun ku kaulah make kampak. Disesakeun patung nu hiji panggedena. Kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung panggedena. Isuk-isuk bapak kaulah ngadat bari nanyakeun dia sanu ngancurkeun pangeran-pangeran urang. Kaulah didinya ngabohong henteu gentleman. Kaulah teu jujur. Pak, nu ngancurkeun eta patung itu patung panggedena sabab kampakna dina leungeunna keneh. Isin kaulah ku Allah pernah ngabohong. Meni itu datangan tuh Nabi Musa. Datangan Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon? Menta syafaat Nabi Musa, hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Musa? Anjeun teh Nabi mulia kenging gelar kalimullah. Cek Nabi Musa, bener ngan kaulah isin. Isin ku naon? Sabab di dunia kaulah pernah nyeun dosa. Dosa naon? Pernah maehan. Si Kipti utusan Firaun dipaehan ku kaulah. Isin kaulah ku Allah. Mending datangan tuh Nabi Isa, datang ke Nabi Isa. Cek Nabi Isa, kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun. Anjeun teh jalmi mulia Nabi Isa, hampura kaulah isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Isa? Salila kaulah aya di dunia loba jelema sesat nganggap ka kaulah sebagai anak Allah. Isin kaulah ku Allah. Entos kami ka mana menta syafaat tuh aya jelema nu keur sujud can hudang-hudang datangan eta. Saha eta? Hiji-hijina jalma keur hirupna di dunia can pernah nyieun dosa, can pernah nyieun kasalahan, can pernah maksiat sabab hirupna dijaga salilakna ku Allah. Saha? Nabi Muhammad. Nembe Rasul digugahkeun ku Allah. Irfa ra'sak. Gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah. Kumaha Rasulullah? Ya Allah ya Rabbi, widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Kumaha Allah? Isfa. Gugah Rasul. Ummati. Urang umat Nabi. Lamun teu iman teu cinta ka Nabi moal kadarieu ieu. Leres teh? Leres teh? Hayang ningali Nabi engke hayang. Nikmat terindah. Bisa melihat Allah, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Dina poenan ke ieu tempat nu dicalikeun ku urang diagung-agungkeun hijrah Nabi sing jadi saksi ieu tanya. Sabab bakal nyarita, bakal laporan ka Allah ke. Bahwa di dieu bari titisan, bari capek, bari lapar, bari haus.
haus, lapar, ente, yang benar. Aya snack, aya kene, aing beakeun beureunan. Insyaallah bakal jadi saksi laporan di payunan Allah Rasulna. Urang teh keur mika cinta, mika deudeuh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidinya Rasulullah ditelek-telek ku Abu Bakar Siddiq makin betah. Nepi ka leungit rasa tunuh rasa capek Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Tilu dinten tilu wengi di Jabal Sur Rasulullah sareng Abu Bakar Siddiq ditua dikintunan tuangan leueteun ku putrina Abu Bakar Siddiq jenenganana Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq. Tiap tengah wengi yen akan tuangan leueteun naik ka Jabal Sur 4 kilo. Makana kacinta Siti Asma diabadikeun makomna di Ma'la anjeunana benten. Ai batur mamakom dengan ukur batu di gunuk-gunuk batu. Siti Asma sanes makom Siti Asma batuna dibentuk love, lambang cinta. Eta ngabadikeun Siti Asma sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh urang geus sing jasa ziarah ka ditu nya. Hayang ziarah ka Rasulullah hayang ngaoskeun nikmat ngaos selawat payunan makom Rasul hayang entos daftaran can. Pantes teh ini atuh eueuh daftarana. Daftar ece. Ngeunah ngomong mah Asep daftar pan teu boga duit. Aya nu daftar gratis ka saha? Ka nu gaduh Mekah Madinah saha? Allah. Iraha daftarna teu lami ece, Pak, sapoe-sapeuting 5 kali. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tiap beres salat coba bener mah hirup butuh ku Allah sing rajin barang penta ka Allah. Urang ditanya butuh tuh ka Allah butuh barang penta teu. Assalamualaikum bajrong kana HP. Da mari sace ode. Beda ieu loba beungeut-beungeut online. Itu beungeut lajada aya tuh. Nepi ka mesen kolor online. Ustad mesen selempak online. Lu dipesen XL, lu dikirim opat XL, buat pas lempak. Ustad ngahuleng, make nakumaha bede teuing. Daripada mubadir dipake ungal isuk ayun-ayunan. Viral ka Ustad ayun-ayunan selempak aya. Protes ka online. Bu, daftar ka Allah. Tidak tiap ba'da salat. Allah mah teu bosen dipenta ku urang henteu. Ya Allah ku bahasa urang we. Ya Allah tiap beres salat lohor, asar, maghrib, isya, subuh tiap beres salat. Gusti nu gaduh Mekah Madinah. Gampilkeun jalan rezeki ka abdi, hoyong nasib abdi haji umrah, hoyong tiasa ziarah ka Rasulullah. Berangkatkeun ku nasib Gusti, gampilkeun jalan rezekina abdi sareng keluargi. Bunga Allah dipenta. Teu bosen. Beda jeung urang sok bosen dipenta. Kadang-kadang urang ge sok bosen menta deh. Allah teu bosan, urang anu bosan. Wirid numpuk tiap kiai di pentaan amalan dibaca mah henteu. Sing galoler di natas. Wiridan numpuk. Ayeuna dompet wae aya nyelap wiridan. Dibawa ge sataun. Teu dibaca-baca, sakalina butuh rek dibaca, salah maca. Da hurufna leungit nilep wae. Kuduna marojak tanah, marojok calana. Cek malaikat calana sia rojok. Hudang. Coba ayo hudang, ayo butuh maka Allah hudang ngadua, koma ditambahan hudang tengah peuting. Ngadua na mentana ka Allah daftar bari ceurik tengah peuting. Osok hudang tengah peuting. Ka mana? Dicai ngadon. Geus ngompol. Ngisang. Astagfirullahaladzim kanyahoan ku aing urang dieu tarang ngisang paingan ngaliwat rada ngahiliwir ditanya sing bener ngajawabna geus ngompol tah biasakeun iisnya ngisang heula uun yuyun dengekeun omah dengekeun ida dengekeun aya di omah teu eta si omah di mana-mana aya we geus ngompol misang geus misang calana pake deui aya kana sarewa
kanyahoan urang dieu geus tara ngisan tara mega calana iya amit-amit yuhan salikeun atuh marerang deui geus mung nanya-nanya deui sanget atuh coba hudang tengah peuting abdas amparkeun sajadah terus ngadoa cek Imam Ghazali umat Nabi akhir zaman nu ngadoa tengah peuting nyurujunkeun cai mata eta ciri kana tanda tereh diijabahna doa bin amin amal amin amin hudang itu segalina hudang penempo jam ke jam 2 sungat teh subuh molor deui teu inget ngadoa mah Pak teu iman urang eta udang tengah peuting ngadoa asep osok teh tengah peuting tahajud ngadoangan teu bisa ceurikna budak hudangkeun jang hudang cuk si Aja Mubarok ngadoa tengah peuting kudu ceurik mah teu bisa ceurik ceuk anakna kumaha tuh mah bukakeun patokanna marek nyelapkeun jempol suku indung suku geus nyelap bantingkeun kantona siap mah siap ya Allah cek malaikat aing moal kajebak sia mah ceurik lain inget kana dosa lain cokor bareng ih amit-amit eta teh tandana teu asa teh urang teh teu sadar eta lamun urang maca istighfar teu inget kana dosa istighfar lisan tapi teu nembus kana hate inget nah hate aya runtah pantek cek Imam Hasan Basri istighfaruna yahtajuna bil istighfar istighfar umat akhir zaman mah kudu diistighfaran deui sabab setiap istighfar tara nyudutkeun cai mata lamun teu nyurutkeun cai mata berarti teu inget kana dosa nu diistighfaran lain ibu lain bapak si Asep Mubarok nu kitu ditegor we suku sabelah karak mewek kamari kitu aya runtah dina hat sok piceuna heula runtahna supaya ngadoa urang teh diijabah nyurujud cai soca naon asep runtahna angkuh piceun sok nyelap dina hate ta sombong jelema bijil sombong tina ilmu bisa asa impang nyahona di papatan kubah terus sok nganggap enteng lah sia kamari budak sore naon-naon punten Kang ece masing-masing punya kekurangan sok jan bijil ti sahana pun bener mah tarima nuhun jang akang geus dielingan sing manfaat ujang hebat eta saluhureun atuh sahanapeun dipatahan ku saluhureun mohon apunten katampi nasehat ti abdi rumaos anom keneh atah pangalaman atah ku ilmu ulah liren-liren nganasehatan ka abdi eta sahanapeun anu tawadu kakolot hebat pan urang mah asra kumaha Kang mun akang nguces kubur ku sia nah ieu teh ilmu ulah jadi kadang-kadang bijil keangkuhan urang ku pakaya asa impang mampuna mung ngarendeng jeung tatangan nu sangsara sieun katepelan miskin ulah kitu moal jadi jelema mampu lamun teu aya doa fakir miskin leres teh atuh kada bawa mobil hiji geus mung nanya ka tetangga batur ge apaleun eta mobil teh 5 tahunan eta remna ngajerit ai mengkol kiridit ulah sombong sok ulin ke Mekah tuh mobil di Indonesia miliaran di Mekah mah jadi taksi hargaan Pak Haji naik Camry 2 real naik Camry di urang mah Camry dipakai ku satu anggota DPR Camry urang di Mekah bebas ngetop Camry foto Camry ini mereka taksi gitu ulah sombong ku jabatan jadi asa impang luhurna teu apal kanu dihandap sadar bisa naik ka luhur teh dianterkeun nu handap leres teh tak keur cicing di luhur Pak sing inget kanu dihandap Allah salah tapi bener itu keur di luhur Pak sing inget kanu dihandap nu dihandap mah ngap jeung nyala rambung deui laras ibu engap pindah sia ka luhur sekali-kali
Jadi kadinya dia tuh pantes salah nu dihandap orang eungap nu di luhur mah teu eungapeun nya harga nararaek nu di luhur mah teu eungapeun da gajihna gede ketika ekonomi ancur-ancuran harga nararaek nu eungapan nu aya abdi handap keur masalah ki nganggur aya penghasilan saeutik teu mahi timbul perpecahan rumah tangga eueuh kasabaran ngadenge harga naik panliwir pamajikan marilu naik tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu gablege duit kasalaki ngajak perang aya di dieu nu kitu teu aya Pak teu aya nyabunya teu aya nu ngaku mun salaki duitna carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong tengkrang budak jadi kabarerang mun salaki boga duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi dengekeun aja jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eukeur pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping songkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung anu ngora geus melendung cek ibu-ibu salaki cekekeun juri setuju ibu daripada dipolototan ini aing Bu, nah gitu, ulah dendaman. Aku juga nggak dendam sama kamu. Masa kamu dendam sama aku, Iroh? Bu, penyakit sombong, Pi. Sombong ku ilmu, sombong ku harta, sombong ku kakasetan. Asa aing paling ganteng akur jeung babaturan. Ulah kitu Rudi. Odang dengekeun Pepen. Jai dengekeun. Oman dengekeun. Ulah sombong pedah kasep mu akur jeung babaturan ini sia ka Mekah jadi goreng. Saudi jararangkung gararanteng Turki gebara rodas kararasep. Tak kuring tiap umroh sok teu pede leumpang di hotel. Hareupeun Saudi jangkung aing penek. Belah katuhu Turki mancung aing pesek. Lah kenca Pakistan bodas aing geuneuh. Mundur ka tukang. Sok nu ganteng ti hareula ka ditu. Syukurane ya Allah nuhun sakieu abdi sakadieu deui nikmat Gusti sakieu seueurna teu kaetang nuhun Gusti. Geus disyukuran mah alhamdulillah diubaran hate. Burudul ti tukangeun jamaah Afrika negro. Kuring gabung di dinya. Jadi aing nu hurung. Alhamdulillah. Sombong. Geulis eki sombongkeun he dengekeun nopi he. Iis ulin sa ka Mekah jadi goreng. Loba nu leuwih geulis di Mekah. Komo Libanon mah bening. Penting aleueut cai Zam-Zam orang Libanon asa katingali nyurul ku eta cai. Teu aya hapuran teu aya. Bening. Tak kuring ai leumpang di Mekah deui teh sok teu eureun-eureun. Bujur ciwitan ku pamajikan. Mata non cenah nyewitan deui ngeri molotot atuh apeureun nu geulis katabrak ceuk pamajikan tabrak bujur ontak astagfirullah saking cemburuna pun bojo mah ece cemburuan ya tandanya cinta ya iyalah teu cinta kumaha satorna gede wae unggal peuting tiap balik peuting mantap ke Pak lamun aya dipikanya aku pamajikan kumaha doa cek ibu-ibu lamun apek si Asep dari mah dunia butuh duit na rumah tangga teu boga duit mah keukeuh we riweuh memang bener leres bunya berdoakeun atuh cara oge nasi garampang rezekina amin
yang bakal ibadah. Sombong bijil, angkuh bijil, dendam aya eta panyakit hate piceun. Hayang diijabah doa. Kunaon cenah urang teu ngadoa mah sering tapi hese diijabahna si orang aya runtah ngahalangan. Innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ya Allah, moal wae kana nerima doa urang lamun dina hate urang masih kana aya runtah aya panyakit. Makana kudu dibersihan lah hate urang. Angkuh piceun, salakah teh kadedemes teh ku dunia piceun. Naon deui runtah hate asep ya hijrah ya enak dipiceunan. Ame di tahun baru ieu doa-doa orang diijabah, dendam piceun. Memeh jeung dulur jeung batur jeung mana-mana jeung nu deukeut. Piceunan eta dendam ganti ku silaturahmi anu mah kitu bae. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh akur babareng sauyun nikmat hirup babarengan catet ku urang dieu jieunkeun moto ku masyarakat dieu dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Geura nikmat lamun urang seueur dulur sapapait sama manis. Bahkan Imam Ghazali ngagambarkeun anjeun tetangga jeung tetangga Islam jeung Islam kun kaliyadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga. Jadikeun ieu momen hijriahnya. Naon kedua tangan tinggal di pandangan katu kenca duanana profesina beda. Nu katu kan enak-enak bae. Sangu lalap paislu mas baik hayam wah ieu bagian katu lalap sambel sayur katu. Nu kenca mah hayang nyakeun ge ulahkeun. Gilirannya beuteung mules lumpat ka WC. Nu kenca hudang bieu bau aing. Bagian operasi bersih bae. Nu katu bagian heunah kenca bagian jorok. Tapi nu katuhu sadar diri cek nu katuhu lamun teu dibantu ku tatangga moal beres ieu pagawean. Maka nu katuhu ketika menang duit loba, init ka mall meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok di dangdanan. Kitu teu hawak katuhu. Nu kenca sadar diri aing jadi gagah gara di jam tanganan ku nu katuhu. Maka mulan tarima ketika nu katuhu ateu teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa ditelepon hideung datang ngagaroan teu kabeneran ieu keur ateu. Coba urang teh jeung tatangga teh kitu beda profesi tapi wala takun kal udunain ulah nurutan dua cepil. Cepil kumaha katuhu kenca teh pengker sok jengkalan deukeut paling ge sajengkal. Tapi sok sanajan deukeut nu katuhu can pernah amprok jeung nu kenca sekali-kali aja. Cek nu katuh yang pangih nu kenca lupa ka hareup nu kenca mayus ka ieu. Tak lamun di dieu anu teu akur di pengkolan pangih. Nu hiji malik ka dieu, nu hiji ka ditu, tongaranan garanan besi budeg gitu. Bahkan bejauh Rasul ngagambarkeun bahwa Islam satu dengan yang lain dengan Islam yang lain kal jasadil wahid bagaikan satu tubuh. Tingali awak ya kompak. Beda profesi tapi kompak. Ditajong indung suku karena batu nepi ka malita. Saha nu pageulana riweuh saha? Biwir bener. Nu cilakana mah dihanda. Tek. Pageulana monyong. Cek leungeun aya naon wir. Indung suku ditajong tulungan, leungeun turun mencetak. Irung simpati milu nyengir. Panon simpati aing mah teu bisa babantu milu ceurik we, ceurik milu beureum. Bibir nepi ka monyong-monyong untuk di jero milu gereget. Aduh, nu teu disangka bujur. Dibenerkeun eta tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyeri. Panggogoakan brat. Kompak sadayana kompak. Kompak sadayana kompak. Henteu. Aya hiji nu cuek teu pipilueun. Saya teh ngarengkol we di jero. Molor we saya teh. Ajis deh. Tong nanyakeun ka aing. Teuing si eta mah teu pipilueun, cuek masa bodohan. Indung suku titajong leungeun mah pak-pik-pak, irung nyengir panon ceurik, biwir ka monyong-monyong, bujur milu prat. Si eta mah adem we. Eta teh cirina jelema licik si eta mah kumaha licikna giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Tatangga kudu milu nganterkeun. Namun si eta aya kahayang enak sih. Tak kecil lamun panggil tak cekek engke mun panggil. Awas eta mah licik. Bahkan kudu resmi.
kudu neang penghulu mun si eta aya kahayang make kudu make surat resmi ti Amil SIM STNK BPKB non SIM surat izin menyolok kedua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit ini nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok mun di aya nu kitu eceuna cekeknya layak cik atuh hayo sok aya jelema kitu aya giliran manehna aya pangabutuh hayang dibantuan ku tatangga ku jamaah tapi giliran jamaah masjid pengajian aya pangabutuh cuek ngantep manehna aya nu kitu siga nu teu butuh ku kiai ku ustad aya pangabutuh mah datang ka kiai aya pangabutuh aja dong teu ini aya di mana cai di dia banyak di luar angkasa di ruang angkasa dia mah balalager kompak salena amin ayo siap hijrah siap ijenan eta runtaha teh supaya doa urang diijabah insya Allah lengan sakada diperingati ya hijriahan teh urang ge milu hijrah tina naon Asep hijrah urang tadi nu kahiji minal kasri ila juhdi tina kedul ibadah jadi rajin ibadah ayo urang siap babarengan insya Allah nu kadua naon Asep minat tafarruq ilal ittihad tina perpecahan kana persatuan hijrah nu tadina loba musuh aya nama jadi loba dulur insya terakhir hijrah urang minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu pinuhan majelis taklimna sia ulah ngantep diri dina kabodohan laras teh sabab jadi jelema bodoh teh ripuh resikona manehna ripuh nu bodoh batur ge nu babarenganna milu ripuh aya nini di seberang jalan keur nangtung ya budak ngora bodoh di seberang jalan nelak cek budak ngora mun ini dibantuan mentaskeun menang ganjaran alus niatna mah nanti tatanya heula ujug lumpat nyebrang dicekal leungeun ini ayo mak mentas mau pegoh mobil mentas ini guguru bugan aya dibawa ka mana geus tol bata tanya beung eueuh mobil mentas aman geus beres mentas cek budak ora kunon mak ngambek kuduna mah nganuhunkeun dibantuan ini malik molotot nganuhunkeun naon sia aing karak mentas dibalikeun deui ka dieu budak ora gaul ari emak tadi nangtung di ditu reureuh apa rek mentas reureuh aing karake mentas pan imah aing belah ditu ku sia dibawa ka dieu menang sese aing mentas aing salamet didudut goblok budak orang atuh mah kunaon teu ngomong sia ngadudut mah teh tak riweuh jelema bodoh mah ngariweuh kahayang tatanya heula main dudut wae tapi budak ora tanggung jawab cek budak ora geus mah ku abdi dipentaskeun deui nih na belagu deui ulah aing bisa tadi ini mentas di tengah jalan eureun nyopet ka jalan aspal kacepet budak ngora mau motor tengah-tengah ini untungnya tak budak ngora gesit motorna digilakeun bari ngerem dekat tabrak salametan ini budak ngora ngaguak nih tolol mejeng di tengah jalan ini digitukeun balik ngadap cek ini sia nu tolol nabrak aing teu geuna cek budak ora nyaho kitu mah digiles ku aing tadi amit-amit ngariweuhkeun sarea ulah jadi jelema bodoh Bu lah cara ini dia budak ngora urang aku kudu boga
ilmu mentak doakeun anak urang nu marasa antren sing ngarasil ilmu anu sing mampu ngangkat derajat ibu ramana dunya akhirat. Sakitu bae pesan sing kuring hapunten kawengian teu kiat tirisna ya. Biluhur ieu posisina. Teh lem 38 mah tadi segera. Geus nepi ka ini we ke nyambung ke lah. Kemun ngondang di ulah puting teuing acarana sakitu kuring mah teu kuat. Ya. Ya orang Bandung mah geus biasa. Tablik akbarna nepi ka subuh pan aya geuning. Jam 3 kuring mah di Cikampek teu aya. Jam 11 geus bubar gitu mah. Da kuring mah ngihan cuaca kieu. Di itu mah gerah, panas Karawang abu. Pan Bandung mah adem, Sumedang sejuk, masya Allah. Tak bahasa Sunda lagi halus. Karawang mah gerah, kasar. Sundana kasar. Uyos kasar. Udah kuring makhluk kasar. Berarti makhluk halus mah di. Ada yang ngarepan juri gitu nya. Cicing kokom sih ah. Si Oda si Yaya si kokom marolototan aing eta tadi. Sing sehat paranjang di suasananya bagan sumguning ke panjang isya sing sehat sing jadi dulur dunia akhirat urang saling tulungan saling syafaatan rumah saurang loba dosa loba kasalahan anu kur ngaharepkeun syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ada pangampura Allah urang sadayana doakeun para kasubuhan guru-guru sim kuring di dieu para kiai para sahabat sing diparanjangkeun yuswana anak urang nu masalten sing harasil ilmu anu manfaat syukur garawe sing leuwih berkah pagaweanana anu ngalalanggur anak incu salaki urang mudah-mudahan sing gara-gara menang pagawean anu berkah nu halal jang bekel di badan sakitu bae hatur nuhun karena segala peratosan hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.